220 kilo. Nah, tuh cek aja gitu tak kurang. Berapa ya? 202 kilo. Lumayan ke rumah ayam ke. Bos minggu hari pek ngadu hayam bos. Erek atuh kan ieu urang lepas kamari ngadu hayam menangna gede. Sabaraha bos? Iya tinggal oh bisa nelaktir atuh. Bisa meuli nginum. Bisa, pasti bisa. So bos loba duit keur ngitung duit euy. Sampurkeun ah. Bos. Wah si bos loba duit. Tingali urang juga Raja Arab. Juga Raja Arab kumaha sia mah segara moto keulai. Ah bisa wae si bos mah. Naon sia yang di Rukiah ku aing di ditu aya hayam tuh di ditu. Juara wae eta mah. Nu bogana hayam duit. Di mana emangnya? Di Cibaok. Aya wae ngaran teh di Cimahi. Asli bos, di itu di Cibaok. Ayo tuh ai bener mah urang ka ditu. Ayo atuh. Ayo. Bos, itu tuh nu boga hayamna tuh. Da kaciri kurang ke mana nih bawa teuing. Hayam urang alusnya abu-abu. Alah heueuh, alus euy warnana abu-abu, dawuk ciga nu bogana. Ah mane mah kitu. Ah heureuy atuh heureuy. Oh itu saha itu tiluan itu? Teuing. Ciga nama itu ada meuli hayam. Tuh nah itu tuh hayam nu itu nu juara wae teh. Nu mana nu eta? Nah itu. Di saha eta hayam teh? Bade. Sabaraha? 250-an. Seser 50 pak hayam teh. Da eta mah hayam anakna sanes hayam juara. Mana teh bener Joher? Panya teh hayam juara pan meh menang bonus ti bos. Mana mah yang bonus wae. Wae atuh bos. Bae 50.000 ge. Bayarin. Nuhun. Nah, sama-sama ya bisa. Ya hayam kurang pencit gerak kurang bakar kurang dahar gerak kurang sangwa. Naon ngomong naon maneh? Ya mana? Dilepaskan kurang kabur.